Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehormatan kepada alim ulama, asatidzah wabil khusus ketuan guru pangersa Ustaz Didin rahimahullah. Alhamdulillah mantena ngersahkeun sumping ka ieu majlis. Sok sanaos sakumaha ku urang kauninga mantena teh nuju aya kasibukannya banyak. Atuh ku kituna ku urang doakeun mugi-mugi mantena panjang yuswana, diluaskeun rezekina, digampilkeun sadaya urusanana, oge disehatkeun fisik sareng pesakna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kehormatan ka ketua DKM Bapak Arif sareng jajarana, oge ka para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, para bapak, para ibu, para pemuda sareng pemudi, miwah murang kalih sadayana anu sami-sami kusim kuring dipihormat, mugi-mugi urang sadayana masing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaturkeun nuhun ka para guru oge ka sadaya jamaah anu parantos sumping kana ieu majlis, tos ngantunkeun sadaya kagiatanna sejak milari ridho Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan tholabul ilmi kalawan ikhlas lillahi taala. Alhamdulillah nya Pak, aya tos tertanam dina lebat hati kacintaan ka Allah sareng Rasul mah angkat ka pangaosan teh bakal resep we. Sok sanaos nuju sibuk sareng jarak ka masjidna rada tebih. Teu janten masalah didongkapan we. Da terang balasana surga. Matak aya peribahasa jauh di jugjug anggang di teang. Tapi upami teu aya kacintaan ka Allah sareng Rasul mah lah ceuk paribasana bumi salengkahkeun ka masjid ge dah hoream we nya banyak. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah urang sadayana sumping ka ieu majlis teh salah sawias buktos kacintaan urang ka Allah sareng Rasulullah. Sok sanaos wargi urang teu sumping ka ieu majlis sanes berarti teu aya kacintaan ka Allah sareng Rasulnya banyak. Namun panginten maranterna teh nuju aya kasibukan anu teu tiasa diakhirkeun. Sareng panginten aya anu kirang sehat. Banyak ku kituna ku urang doakeun mugi-mugi urang sadayana anu dongkap sareng anu teu dongkap ka ieu majlis dipasihan taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah rahimakumullah, dina panguasan wengi ieu aya sababaraha acara anu peryogi kauninga tur anu bade dilakonan. Nyaeta di antawisna hiji bubuka, 2 awasan ayat suci Al-Qur'an, 3 tawasul, 4 tausiah, 5 doa sareng kagenep panutup. Ku kituna supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang kawitan wae ieu pangaosan teh ku bacaan surat Al-Fatihah sasarengan. Mugi-mugi ku fadilahna surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala masihan rahmat sareng kaberkahan ka urang sadayana. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. Sabadana ngaos surat Al-Fatihah supados nambihan keberkahan kana ieu majlis, urang kupingkeun aosan Al-Qur'an anu bade dilantunkeun ku karsana Ustaz Dedi. Waktos sinareng kahormatan disanggakeun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ngahaturkeun nuhun ka Ustaz Dedi anu parantos ngaoskeun Al-Qur'an. Masya Allah, salah sawias mukjizat Al-Qur'an ta Pak. Tiasa nenangkeun hati urang sadayana. Ditambih suanten Ustaz Dedi anu merdu. Nambih-nambih we karena kehusuan ngadukeun Al-Qur'an teh. Mata kacida we mun hate masih can tersentuh teh nya banyak. Para bapak ibu sadayana saparantos ngadagukeun aosan Al-Qur'an, urang ngarekes ka Allah tina sadaya hajat sareng pamaksadan urang sadayana.
Oge urang silaturahmi ka sadaya kulawargi urang anu parantos janten ahli kubur ku ngalangkungan ibadah tawasul anu mana dina waktos ieu insyaallah bade dipimpin ku karsana Ustad Ona. Ku kituna waktos sinareng kahormatan disanggakeun. Ngahaturkeun nuhun ka Ustad Ona anu parantos mimpin tawasul. Mugi-mugi sadaya pamaksadan urang sadayana aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sepuh sadayana lebet ke acara inti nyaeta tausiah ti guru urang sadayana kersana Ustad Didin atuh ku kituna urang sadayana anu janten murid mantena kedah leres-leres ngaregepkeun kana sadaya anu didugikeun ku mantena supados janten ilmu anu manfaat dunia sareng akhirat. Ku kituna mangga Ustad Didin waktos sinareng kahormatan sagemblengna disanggakeun. Sholli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Ngahaturkeun nuhun anu kacida ageungna ka Pak Ustad Didin anu parantos masihan ilmu sareng nasihatna. Aduh, masya Allah nya Pak. Aya tos pendak sareng ulama mah sok asa tenang kitu nya Pak hate teh. Komodi ieu ngadangkeun nasihatna. Aduh, masya Allah. Meni adem meni kacida nikmatna teh. Atunya komodi tadi anu didugikeun teh ngeunaan penyakit hate. Anu mana ieu teh salah sawios pembahasan anu kacida pentingna nya Pak supados urang sehat hatena teu aya penyakitan janten moal sering teuing ngagogoreng ka batur. Atunya ku kituna mugi-mugi sadaya ilmu anu didugikeun ku mantena janten ilmu anu manfaat kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados ieu pangaosan teh ti kawit dugi ka akhir aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Langkung sae upami disarangan sareng doa bersamanya Pak anu mana insyaallah dina ieu waktos bade dipimpin ku pangarsa Ustad Yahya ku kituna waktos sinareng kahormatan disanggakeun. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka Ustad Yahya anu parantos mimpin doa urang sadayana. Mugi-mugi doa urang sadayana digabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu sadayana, alhamdulillah nya teu karaos pisan waktos teh. Tadi di kawitan pangaosan teh tabuh 7, ayeuna tos tabuh 8 deui nya Pak. Insyaallah waktos 2 jam ieu teh janten waktos anu barokah kumargi diangge kana kasayan. Alhamdulillah sadaya acara parantos dilakonan kalawan khidmat ku kituna pribados pengatur waktos nyuhunkeun dihapunten saseep-seepna ti kawih tugi ka akhir tina sadaya kalepatan cariosan sareng kalakuan nya Pak nya. Mugi-mugi urang sadayana ditepangkeun deui sareng wengi Rebo anu payun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.